Ba maneh kot bararta. Hayang utah. Ayo bakat mana mas dekok di bawah ayo ulin besok ke aya wae. Kunaon atuh cenah make hayang utah kitu. Ye saha nu hayang utah. Ieu mangkot bararta. Mani ngan asa tariris kieu dararingin. Oh, asup angin. Tadi nama ini namanya teh sarapan heula meureunnan. Itu tah gara-gara itu sarapan teh. Jadi kacau karena ieu ge rek diobat moal. Lain diobat abah ieu teh kot mani bararta. Ngan mani asa tariris dararingin. Tuh mani kot normal tingali. Mani kot normal tuh. Oh, moal diobat mah tuh kudu kumaha atuh nya nyi. Ieu teh gering nyi yeuh. Si kalau teh asup angin jenengan mung diubar euy. Moal diubar kumaha tuh ayeuna? Lain kumaha ayeuna abah dengekeun ye. Ye manikot barareta. Kon ngan asa tariris ye dararingin. Tuh tinggali manikot normal. Mane asa keur piknik. Oh, ngajak balik. Mana emang karek gecele atuh di dieu Tuh teh. tinggali loba nu parariknik. Karek gecele kalau geus ngajak balik atuh aing ampun mana emang kumaha atuh ieu teh. Tinggali tuh nu parariknik. Oke heula atuh kunaon mana para hayang balik atuh karek gecele aya sok teu kararaop kumaneh teh. Kumaha ieu teh karek gecele tadi geus ngajak balik. Ye dengekeun limbet ngajak balik. Ya dengekeun manikot ngarareunah di dieu teh manikot ngarareunah tuh. Bakat aya asup angin masuk hayang utah cek urang oge. Da tadi na teh teu ieu manehna teh naon teh boga teh sarapan heula rek diobar moal. Ye lain bet diubar. Tingali ieu teh suasana teh kot bararetah ngan tariris kot dararingin. Asup angin teh kitu teh mual-mual teh. Geus diobat atuh diobat. Arek diobat. Moal diobat. Dengekeun ya. Ieu teh kot mentot barareta. Ngan tariris dararingin tingali kot normal ke tuh, kot normal. Moal atuh lah aing mah bakat maneh mah aing geus kitu rek kumaha atuh ayeuna aing yang anu saliwang teh di bawah ngobrol. Rek kumaha ayeuna atuh? Mun kumaha tingali tuh batur ge mentot ngarareunah nu pararikni. Kalau ngajak balik aing mah karek gecrek balik. Iya atuh ya balik, yap. Ngajak balik aing mah teu ngajak balik teu tinggal ye kot barareta. Oh iya brek balik mah bisa kaburu ripu rek diobar moal yap moal aing mah balik santai kebalik aing baru dat boga pamajikan teh kieu euy teh kawan dibawa ulin aing mah pamajikan teh abang jeung saliwang gering we jeung gering